Ya Rabbi bil Mustafa Allah Allah balik Sidana Allah ya Allah wafir. Duduk. Iya, benernya nanti langit malaikat berarti mau makanannya nak roti, korma, susu, cai, disuguhan. Duduk, kita sama-sama makan. Itu kudu diomong kok mah dites wae ku Nabi. Kayak Nabi Ayub langsung seribit. Silakan. Silakan. Cicing bae nya. Enggak saya. Itu tuh kormanya. Ini korma mantap ini. Kanjeng Nabi Ayub nyokot, ada har korma gitu. Nyana tetep bae cicing bae. Ganti cai kopi. Set. Kanjeng Nabi. Silakan kopinya, Pak. Saya enggak. Emang ente dari mana sih? Saya dari langit. Coba makan dulu. Oh enggak, saya kan malaikat. Saya enggak pernah tidur, enggak pernah makan, enggak pernah minum, enggak pernah jima. Sanggeus dites bener, oh berarti bener ya malaikat ya. Sekian aduh. Alhamdulillahirabbil alamin. Cek Kanjeng Nabi Ayub, kuari boga tamu malaikat. Alhamdulillahirabbil alamin. Urang mapan tamu teh calo. Jeger tamu teh sandu mabok buka sekarang itu minimal bangsa anu sok korupsi. Mawa siksa lain mawa rahmat tamu teh anu sekarang itu mah. Cek Kanjeng Nabi Ayub teh malaikat. Status ente apa sih? Saya pencabut nyawa. Oh, Nabi Israel, malaikat Israel, betul. Masya Allah, enak ya, malaikat sekalian ka dia. Naon jika kula mah silaturahmi doang ka dia. Teh, aya teh si nyabut nyawa, tingkah nyabut nyawa ente. Waktu nyabut nyawa, jelema akur bae apa henteu? Atuh henteu, cekna teh beda-beda. Maksud beda-beda kumaha? Ai kanu soleh mah kieu rupana, ai kanu maksiat mah kieu, ai ka munafik mah kieu, ai ka kafir mah kieu. Nah, coba. Coba hayang nyaho coba. Coba kanu soleh kos kumaha kanu soleh. Itu menang dipraktekkeun. Kos itu mah tuh engke bae cek malaikat. Henteu mah hayang deuleu doang. Ih, sok pake lalagaan lagi. Tuh bisa pakai lalagaan sama kos gitu mah cek balik malah silaturahmi doang kan. Teu mumpung ka dieu. Kekeh biasa. Atuh kudu bebeja heula ka Gusti. Meunang apa henteu? Sok bebeja. Ih, atuh di dinya bebeja. Henteu bebeja we kitu. Nabi Ayub hayang nyaho gitu. Cara-cara rupa ketika nyabut nyawa. Nya bae sieun atuh. Henteu ayu bebeja bae geus ka ditu. Atuh eledet bebeja malaikat. Ya Allah ya Rabbi, aya hamba Gusti nu diangkat Nabi ku Gusti Ayub ngaranna. Sanggeusna anjeunna ritu naon muriang sakitu panas paparahna ku ari pancageur diangkat jadi rasul. Abdi silaturahmi pandaya izin ti Gusti Aibrak manehna hayang ningali tingkah abdi rupa abdi ketika kitu jabut nyawa manehna hayang ningali diizinan teh ku Gusti sak Gusti Allah geus teu naon. Nah kumaha cek ngalu diizinan coba kanu saroleh kos kumaha beureum Kanjeng Nabi Ayub beda barang beuntak rupa malaikat teh Masya Allah kasep jasa ya Allah cak Kanjeng Nabi Ayub atuh ieu mah neuleuh kasep kieu mah atuh moal nyeri dicabut nyawa moal neuleuh ka kasepan teh atuh pan contona awewe di Mesir baheula ketika Kangjeng Nabi Yusuf titah keluar ku Siti Zulaikha lantaran Siti Zulaikha teh dijejelek ku gadis-gadis Mesir. Tuh,
eta Zulaikha ratu bae ge kudu kabungbulengan heran aing mah heran ya cek Siti Zulaikha teh nyahoon bae ka beungeut Yusuf nyahoon eta mah kulantaran terus dijejeleh ku sanagara panggil awewe ngabaris ya di dinya bere peso jeung apel begitu keur kieu-kieu Yusuf ta'al begitu Kangjeng Nabi Yusuf keluar ngeuretan teh terus bae datang ka ramo-ramo ku kasep-kasep lah geus bacocoran getih ka dieu tah nyaos ya bacocoran geus getih ambalaya bacocoran terus bae kumaha ngaromongna masyaallah ma hadza basyara in huwa illa malakun karim ieu mah lain manusia malaikat ieu mah turun dari kayangan tuh cek Siti Zulaikha nu mantak ge ulah sok ngajejeles sia tah aing onam teu korban sia ramo beak tah ku kasep-kasepna tuh awewe di urang nu tatadina ka urang teh ngajejeleh barang ngeuleuh urang ulun ngajejeleh jajore jasa sial sugan nu mantak lamun geus kos kitu lalaki mah datang ka Cisoka datang ka Cisoka diwirid dia sokana mah lah awe sok nyiduhan kitu mah geus wae beak ujian wirid 7 poe baca ku urang ma hadza basyara in huwa illa malakun karim ma hadza basyara in huwa illa malakun karim ma hadza basyara in huwa illa malakun karim dibacana sapenting 75 baca ku urang tiukeun sarwiti Cikupa puff datang orang geus 7 peuting teh ka Imam Sarwiti. Waalaikumsalam. Molotot bae nya. Nah, sia kena. Ngomongnya nama hadza basyara. Weuy ieu mah lain manusia. Nah, mantep ieu. In huwa illa jinnun. Ye sial horeng lain mantap, horeng aing pajar jin. Teu kataekan tah mah. Oh, jadi jurig buai ge. Ulah sembarangan atuh ngamelet ge kudu nyaho heula waktu saha Sarwiti lahirna poe naon jamna jam sabaraha mun hayang pelet nanjur kudu nyaho jamna lantaran aya bintang di luhur nu meneran kana kelahiran urang je jam sabaraha aya bintang ku ali palak teh tah dikajaokeun bintang naon waktu lahirna nyana jam sabaraha lamun lahirna jam 7 malam naon malam minggu bintang naon malam bejakeun ku ulah jadi dukun ya aing ya malam sekian poe naon malam naon bintang naon pas apa teh terus bae pan bintang teh masyaallah di porosna masing-masing teh mantek dina ilmu sulam ketika orang dek nanggalkeun atuh bintang naon kabeh atuh ararah ya mantek teu misleuk deui percaya kana perhitungan ulama ulah hese-hese poena mata poena kaler kidulna bintangna geus diitung atuh hese-hese amat nah ketika orang dek melet dihitung sok Sarwiti lahir poe Minggu pedang apa batik jam sabaraha jam 12 oh mustari berarti yes hitung Sarwiti sin berat 30 rok 400 wow genep tak 200 hiji kan bagi 7 poe biasa sabaraha ieu mah jadi anak cara kada pasawahala wah teu beres ya ya jatuh aya kitu da jeung ilmu hikmat ge atuh kekuah sih nah timur sok kuari sabaraha sesana ternyata sesana teh aya genep berarti jam genep wiridna ku sia abajadun alif hiji 2 3 4 abajadun
Ji 2 3 4 atuh kudu kos gitu Masya Allah. Hawazun H5 waw genep. Berarti hari ke-6, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Jam 6 wirid maghrib. Batur salat siang wirid. Atuh ilmu dukun jian anda tuh. Saya ilmu dukun mau kos gitu. Tirin ngaharepkeun adapkan awak sia ka Imah Sarwiti. Di mana Sarwitina? Tenden 7 batu di dinya. Maka 7 batu. Wiridkan. Bismillahirrahmanirrahim. Hadiah heula. Beres hadiah we. Ma hadza basyarain wa illa malakun kayyiman hadza basyarain wa man hadza illa beres. Timpukeun. Tiup heula. Fo. Timpukeun ka imanan. Dong, begitu datang tah batu katana langsung ke hati Sarti. Deng. Asal ada ratang sia ka aing jadi wali. Moal dibere sia. Mahal ilmu aing ngokos kitu mah. Terus sulawaka kelanan wirid deui isukna set batu kadua timpukeun deui teh ka arah imahna. Deng mulai kadeure. Oh saya di mana engkau berada? Tilu wari mahadza basyarain wa malakun karim mahadza basyarain wa malakun karim tempo gede mulai geus teu dahar kengen cak mana sia lain gara dahar sareubeuh mah pangona ti kamari sia teu dahar teu yang dahar mah can kanyawan karak tilu peuting kan opat mahadza basyarain wa malakun mahadza basyarain tempo gede langsung pas datang batu ke handap tek Aisyah tadi kemana ngomong Zaid emang kadangnya gitu kumaha kadangnya asana kasep biasanya yo nyana di mana sih di mana ngomong kasep mah asa dihareupeun bae Kang Zaid teh kamari ku sia diomongkeun kuari ku sia di alem mah coba nita budak gerokeun cak kemana tadi gerokeun teh SMS usia tuh aduh geus beres 5 genep 7 geus ngagoler bae mamawa samping Kang Jaed ada promosi pelet gas sama mulai teruskan teman kos gitu ilmu jurig teman ulah sia moal beres ya kajian ka aing datangnya moal kajian ku komaha ge aing mah eta mah nyaritakeun al hikmat kos kitu teh pagaweanna jadi ulah sawirid-wirid lain itu model kasugihan wiridana mah eta bae tapi tanya heula sangaran anu lahir anu oh sia itu berarti hitung tek oh lamun dek dewere wirid malam anu sia ngawiridna jam sakitu. Wah, di wirid ujian anak, masya Allah, jualan naon ge laku, eta kudu tepat heula. Eta bae tuh cenah kiai mah moal beres sarua. Keset, dikira meren moal, sebab can kadeuleun niat benerna. Doraka lamun geus diat benerna bener lempeng jasa jangan bangun pasantren jangan bangun masjid jangan bangun kakarak atuh ieu mah sapira deuk kawin deui ka Karawang diserahkeun ka sia bae geus pokona mah jadi jam-jamna sarua nyieun azimah ge saha ngaranna jadi nyieun asihan segala rupa ge di deuleu lahirna jam sabaraha eta lah ilmu perdukunan. Mantak nu calon lurah mah bego datanglah ka dukun ya menang bandera naon sia biru paenaon dia makan minggu biru minggu wow berarti sia kudu kaluar ti imahna jam 4 teu meunang jalan hareup kudu jalan dapur makanya di dapurna aya sumur di dinya lain menang ngubrus ya ka sumur beres gas
kukurubusan los keluar kudu jam 4 bae hayo asal keluar ti imah bengkes ya diuk di mana bae masalah gelanan tah lamun ke rada maribis menang sia tapi lamun centrang bae eleh sia kajen ku kumaha ge menang berem ilmu dukun mah kos kitu aju supaya yang menang aya elahna nu penting dukun mah tolol eueuh bae elehna dukun kos kitu ieu ari lamun anu kanu maksiat berem begitu berem bedak wah molotot Kangjeng Nabi Ayu lantaran rupana nya jore jasa rupana nya bau rupana teh Kangjeng Nabi Ayu teu kuat langsung kelengen dirobah deui malaikat maut ngarobah aya 10 menit udang ku kulisika kumaha eta rupana eta beuh tawa boro-boro dicabut nyawa neuleuna geus poharanas angker kos gitulah terus munafik terus kafir coba do kafir bareng bedak barang bentak Kanjeng Nabi langsung ngejedak we wah asana cek malakal mati mah paeh memeh dicabut ya halo jadi geus paeh teh heula ya geus tah beudang 10 menit kulasa kulisi udang Kanjeng Nabi Ayub ngageledak deui lantaran pohon malaikat maut can robah aduh tadi malaikat ngalalaga jelema mah cek bakal lepan ngegeledak deui oh aing can robah aduh geus beunang 10 menit kukulisikan deui diudangkeun ayo ulah aya geura bentak moal wakak geus robah kancan geus robah geus bener geus enggak pingsan deui asa dajak garet geus emang geus bentak oh bener asli deui beuh cek Kanjeng Nabi Ayub berupa nu eta mah parah amat ini temasiana ge luar biasa hiji kulitna hideung sakumaha seng kastrol hideung nomor kadua keluar ti sabulu-bulunana nomor katilu buukna ganti kuari jadi kawat ngerumbai ka handap tina mata kala luar getih pika sieun pika ijideun nu mantak loba kafir mah kafir lulumpatan deuk sakaratil maut teh lompatan jeung bae nu sapoe 2 poe 3 poe kafir mah saminggu sakaratil maut nanti lantaran ieu tah walau tara idzal zalimuna fi ghamaratil maut lamun anjeun ningali Muhammad niscaya bakal ningali pohara jasa idzal zalimuna ketika nu zarorim nu tadi kalalapir nu buang kawarah aya dina keur sakaratil maut wal malaikatu basitu aidihim malaikat langsung nakolan meupehan ka awak-awakna ka awak-awak jelema nu zalim nu endek dicabut nyawana cak malaikat akhriju anfusakum geura kaluarkeun nyawa ya negara pasrahkeun sia nyawa sia ka aing litakuna qabidah ku aing deuk dicabut mangkaning make rupa nu model kos kitu masya Allah wah rajas kitulah tingkah balakul maut mentek aya jelema nyandung nu kolot jeung nu ngorah pas giliran ka nu kolot bapana datang giling anakna lompat bae ka mana mama diharap sama malakal maut siapa nyawa malakal maut caki aing tuh malakal maut tuh orang di deuleu bapak sia tamah sugan teh malakal maut jah hideung jeung kiana teh orang bapana hideung
iku anakna pada malakal maut ya hiji hideung kaduana marah bae di imah katilu terak mare duit kos malakal maut kos gitu cak mana bapak sia teh mah lain malakal maut ngan sarupa jeung malakal maut sial jasa tah kos gitulah tapi ai ka anu sok ngaji ka jelema nu soleh kasep sering jasa tambah sering kula nyaksian sababaraha guru senyum eta manggih nu kasep manggih nu kasep mantak engke lamun balik ngaji di imah nu kasep sing ada tanya si Mas dari mana ini Mas saya nungguin bapak dari tadi mau ngapain ya mau nyambut bapak yang bener nih bener tapi bisa tuker sama mbak wah siapa lain malakal maut meren ini mah orang Blitar meren ini mah tanya si ade tetep urang geus ngagoler kieu teh rupa-rupa engke bisikan-bisikan rupa-rupa nu dararatang dedeleuan rupa-rupa engke tah ieu lah saat-saat terakhir urang nyuhunkeun ka Gusti Sing Hade supaya husnul khotimah geus ulah eureun-eureun maca la ilaha illallah ketika napas urang geus pendek geus ulah la ilaha illallah Allah Allah ba Allah 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 tah aing ngaji mah tah urang nyaho tah geus deuk aya deuk eueuh anu nalkinan urang pancegkeun hate urang geus ulah make la ilaha illallah geus napas rada hangkeut mah langsung we Allah 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 terus we hate urang teu kudu aya soraat Allah 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 terus malaikat engke nembongan ka urang na kasep Allah 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 terus bari diangkat dari Allah 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 malah nu recok-recok itu gitu betah ketika urang geus manteng ka Gusti Allah loba nu ngalobrol ngobrol we teu betah mentek nyingkir nu bangsa lain-lain ahli Allah kanu keur sakarat mah keluar sia keluar kecuali dek nalkinan mun aya keneh napas la ilaha illallah saurang bae ulah loba anu recok engke nya nurutan la ilaha illallah geus asal geus bisa ulah ditambah ulah dipaganding geus bisa geus antepkeun engke beuki ngaranjung ngahanjung tah talkinan de Allah 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 ulah salah nalkinan Allah 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 jangan nurutan ke Allah 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 lah lamun keur mejana kos kitu mah terus diceulina Allah Allah mun bapak urang uwa urang mang urang kebenaran urang hadir sakaratil maut kos kitu nalkinana tah Allah Allah kenyana nurutan Allah 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 laqinu mautakum bejaan hurukan talkinan jelema nu endek maut laqinu mautakum la ilaha illallah mun masih kena napas panjang la ilaha illallah lamun geus pendek Allah 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 al-yawma tujzauna 'adzabal hun dina poe maneh bakal dibales make siksa anu hina nu pohara bima kuntum taquluna ku perkara nu aranjeun ngararomong alallahi ka Allah ghairul haqi teu bener ngomongna sagala ngaku nabi sagala ngaku diwahyuan sagala ngaku-ngaku dek nurunkeun kitab nu sarua jeung Al-Qur'an asa bangkawarah teh kuari bakal disiksa sia dibales sia wa kuntum an ayatihi tastakbirun jeung aya anjeun gumede sombong terhadap ayat-ayat Allah tidak iman ka Gusti Allah nah kuari balesanana al-yauma tujzaun masyaallah eta keur carita nu kalalapir buang kawarah kos kana itu kamu munafikin jeung pasikin sarua nu maksiat ge di duniana iman mah iman ka Gusti Allah ngan mabok zina judi korupsi nah ieu bakal cek malaikat al-yauma tujzauna bima kuntum ta'malun poe ieu bakal kapanggih balesan pagawean anjeun
nu kamari keur hirup sia migawe mabok, kamari magawe zina, judi dan lain sebagainya. Al-yauma wari tujzauna bakal kapanggih balasan anjeun bima kuntum ta'malun. Pagawean-pagawean nu kumaneh dipigawe kapanggih biasa moal kebal deui sia. Bungkus pandian, bungkus salaten. Mun kafir mah langsung pasek-pasek atau ki tumbak siap. Geus bungkus pandian, bungkus salaten. Datang ke jero kubur geus kapan. Amal-amal orang diwujudkan ku Gusti Allah, dihijikeun. Amal maling, amal korupsi, amal zina, amal mabok, penganiayaan, penghinaan dan lain sebagainya dihijikeun. Karak ge baralik nu ngubur urang geus sudan di dinya. Kapanggih jeung amal urang. Al-yauma tujzauna bima kuntum ta'malun. Bakal kapan? Masya Allah, mantaplah sesa hirup urang kuari maning digunakan pakai ibadah dumadeheus ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Moal kebal deui urang teh. Contoh bapak urang mah urang geus areueuh, bapak kolot urang geus leuwih ti heula malah aya anak anu miheulaan urang. Berarti kan pasti jasa di mana datang ke urang waktu urang kuari bakal. Kitu mah urang geus ngabakti ka Gusti Allah, boga harta geus disalurkeun, boga ilmu geus disalurkeun, jaba eta ku urang dipigawe. Segala rupa urang geus ngabakti ka Gusti Allah, tinggal nyanggakeun sadaya-daya. Gusti titipan Gusti ku abdi parantos dilaksanakeun. Abdi na atuh parantos dilaksanakeun sabisa abdi, salat abdi sakieu bisana, haji sakieu bisana, ngazakat ngaji jeung sajabana. Tapi pan Gusti harapan abdi tak berharap ke Gusti Allah tapi ngalaksanakeun eta mah mas mantep. Lamun berharap ke Gusti Allah bari teu ngalaksanakeun, nah ieu siksaeun Allah. Siksaeun Allah. Jelema sia ulah sok kamalinaan, segala mabok, segala zina, kos moal paeh bae. Cek jana. Aing mah kos kieu ge boga prinsip Allah mah Maha Gopu. Soekeun habek. Sungutna ka dieu sia, soekeun ku aing berewek sia. Sangeunahna bae sia. Berharap sote lamun ibadah ka Gusti Allah. Gusti abdi salat, abdi puasa, abdi zakat, abdi haji. Abdi sok ngaji. Tah ieu parentah Gusti gan abdi bisana sakieu tah abdi berharap kana gopur Gusti, abdi berharap kana rahmat Gusti sakieu bisana eta mah meujeuhna. Tapi anu mabok mah anu zina eprak ngomong atuh rahmat Gusti mah lain cara urang nya mah. Atuh dihampura-hampura bae cak nya. Saekeun mah kos kitu. Gantung mah kos kitu. Tah sarua bae jeung poe Sabtu nya cicing we diikan. Dek kapada sia sugan bae aing menang gaji. Digawe tante atuh henteu tolol teh budak. Gawe henteu naon teh yang gaji. Tolol itu. Gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, urang sing bisa dumadeheus ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ngadoa ka Gusti mudah-mudahan urang kabehan dihampura dosa, diberi daek ibadah, diberi daek dumadeheus ka Gusti Allah, bisa ngabersihan batin urang sehingga urang mantap ibadah ka Gusti Allah bi barakati ummil Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yahduna wa tasbikuna amanina wa tasbikuna